Pertanyaan, siapakah nama petugas KUA yang menjadi penghulu pada saat musim kawin anakonda? Itu mah boleh. Mana itu aya lebehan gitu. Mata bor nomor berapakah yang digunakan untuk melubangi punggungnya? Hah? Itu kemana gode gitu. Ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Geus tepang deui nya poho cari temalannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini lah. Oh, bener. Geus tepang deui. Sareng channel Ki Oke, Oke sapara kanca anu geus terkenal. Sajagat raya ieu. Sajagat raya ieu. Sajagat raya. Tong hilap Sukrep. saat di kawitan teh biasa Sukrep. supados channel urang teh maju, terutama channel Ki Ongke maju, modal teh ukur ikhlas jeung Ridho. ngridho. Tapi ya konten teh ayeuna mah berbeda ti konten sareng anu saacana. Nya Mang Ibut. Mang Ibut. Aing kabar gede wae. Teh itu jadi ebut wae nya. Hari nu kamari mah lobana euy. Ari ayeuna mah real mere edukasi ke masyarakat, ke penonton tentang naon tah? tentang segala jenis anu jadi legendaris di mata masyarakat, Terutama dunia gitu nya. dunia oge aya. Oke, kita dar. Oke, Iya siap. check it out. Mang Ibit, Kumaha. baheula teh geuningan ke era tahun 2000-an lah. 2000-an. 2000-an. Keur booming-boomingna artis anu ti Amerika Serikat, karena teh Michael Jackson. Oh, Michael Jackson anu nanti raja pop saya Ah, raja King pop. King of kain. King of Pop. Nama Domino. Wife of Kain Domino. Ulah main sekitar. Bener ngepen ke Michael Jackson. Baheula mah ngepen ke zaman harita teh gitu. Cik, lamun bener ngepen. Apal tuh salah sahiji laguna. Judulna we tong dilagukeun. Great of Terror gitu. Orang eta lah udah. Esa nyebut kenana lah. Kodenya. Lamun bener ngepen ada orang Sunda nyebut ngepen teh ngepen ya woy. Kuduna naon? Ngefans gitu dah. Eta mah da orang luar eta orang. Beda orang mah letah Sunda. Eta Sunda mah biasa. Lamun bener ngefans, ieu saya boga biografina nya. Nama Michael Jackson. Alah. Ya. Terus teh nama panggilanna Jeko. Oh. Profesina nyaeta musisi teh artina tukang musik. Musisi. Lain tukang dagang, tukang musik. Tukang roti. Tempat tanggal lahir di Gary, Indiana, Amerika Serikat. Aduh, Amerika Serikat. Tanggal lahirnya nyaeta poe Jumat tanggal 28 Agustus 1858. Wah, sekolah 58 aduh. Tapi teu katingali euy bodas wae nya. Bodas wae deh eta loba ngomong dina ieu kana dina caieu sina Cipati sih kana. Asik kana jadi loba jadi bodas. Oh, luntur meureunnya euy. Luntur terus. Tapi asalna hideung meureunnya. Asal hideung sih kana. Berarti negro eta mah nya. Berarti negro. Jadi dia kan bisa jadi ngomong dina chat sih kana. Dina chat. Bodas. Zodiakna Virgo cenah memiliki saudara nu ngaranna teh Janet Jackson. Oh, Janet Jackson adina kan. Oh, julukanna teh nu tadi disebutkeun King of Pop. Nah. Saya ngomong bahasa Indonesia nya. Iya biografi keur ngaedukasi ke pemirsanya. Michael Jackson menghembuskan napas terakhir pada tanggal 25 Juni 2008. Oh, 2008. Pada usia 50 tahun setelah menderita serangan jantung, keringan jantung. Hari sugan teh katelegmik gitu, pada sok nyanyi, sugan teh cepet gitar gitu. Jantungnya, serangan jantung di rumah sakit Los Angeles. Eta, jadi cik, Kiongke rek nanya lamunnya ngefans ka naon Michael Jackson, ya pertanyaan anu berkaitan jeung kematian Michael Jackson. Insya Allah. Pertanyaanna tentang seputar kematiannya. Siapakah nama penggali kubur Michael Jackson pada saat dia dikebumikan? Nah, kemana
bukan wae. Nah, make seuri. Nah kena penggali kubur nasa dan jadi berita kan. Numpang kali kubur buat tim saha boleh. Mang Darman saha atuh. Kumaha kamar Lain. Da ieu berkaitan jeung kematian Michael Jackson-nya nanyana saha nu ngagali kuburna ai menurut Ki Ongke saha jeung sok kan Ki Ongke ge teu nyaho sugana pemirsa oh bisa malah bisa jadi nya komennya bisa kan bae ah sate nyamang gitu nya ya bener lain ieu mah yang di internet termasuk pertanyaan lagi ya di internet karena penggali kubur gitu tah nah nya bisa gitu kan bae lah oh bade ngaranna ge mah banyolan banyolan gitu anu kadua cenah kamari menang kabar resep oge karena lagu reggae cik tokoh lagu reggae anu legendaris saha mun teu salah mah Bob Marley Bob Marley eta legendaris teh baheula atuh anu buukna ada krimilan kan krimilannya oh bener tah sarua Ki Ongke ge boga ieu sejarahna biografi oh aya oh gitu lamun yang ngefansnya nama Bob Marley itu asli Bob Marley asli tempat tanggal lahir 9 miles Jamaika bahasa Inggrisnya jagoan 9 miles Jamaika 9 salapan miles teh mules jadi salapan hangir betul tempat tanggal lahir Selasa 6 Februari 1845 pas kemerdekaan Indonesia ngan beda-beda tanggal dan bulan 45 nama sarua profesi penyanyi pencipta lagu genre musiknya nu tadi teh reggae-nya zodiakna Aquarius nama Aquarius lain akuarium Aquarius terus teh nama istrina teh Rita Marley jigana Marley mah ngilu ka salakina jadi tungtungna sarua Marley nah ieu biografina kade ieu pasti aya pertanyaan deui tentang Bob Marley nya sok eta kumaha pertanyaan eta biografi orang bacakeun lah Ki Ongke nya dia memiliki ciri khas yang terdapat pada rambut gimbalnya yang sangat menarik dan dia dikabarkan meninggal dunia di Miami Hospital pada tanggal 11 Mei 1981 di usia 36 tahun. Wah, ada orang kene eta. Geus mau. Udah takdirnya. Lain naon eta apa ngingalo eta mah nya. Meninggal teh di usia 36 tahun dengan meninggalkan seorang istri dan 5 orang anak. Ulah, banyak. Jigana mah tunji da ngora kene. Tunji teh naon? Satahun hiji. Bae tunji. Pertanyaan perlu bisa ngejawab soalnya ini berkaitan dengan fans teh merek sepatu ge aya fans pertanyaan pada setiap gulungan rambut gimbalnya berapa helaikah dia menggambukan rambut pada supaya menjadi rambutnya gimbal iya asa kemana botak ieu betul ini pertanyaan nah hubunganna kudu ngitung buk gimbal kumaha dipikir-pikir bukan oke banyak orang kudu ngitung buk gimbalna pertanyaanna teh nyambung jeung luhur sigana mah ieu mah ada ieu mana deh hebatna si buukna teh rada gede sigana rada gede ijuk jadi bisa dihitung sigana kan benar udah orang pernah ngabelainya ngabelai acan mana godeganya makanya julukan aja belai jarang dibelai. Godeganya. Terus, ayo kene kan tadi judul lagi seputar legendaris. Pemirsa sadayana masih seputar tina hal-hal anu jadi legendaris di mata masyarakat. Nah, hari tadi mah seputar aktris, ayo ngomong di balero lagi ya. Artis Hollywood. Ayo nama tentang hewan jadi legendaris di mata masyarakat. Ya. Anu kahiji cenah pernah paningali film nage mangewok Anaconda. Oh, pernah. Kumaha teh Anaconda teh? Anaconda berupa ular anu besar, anu gede gitu. Ular anu gede, anu panjangna teh bisa nyampe 40 meter gitu nya. 78 cm. Waduh. Pendek. 78 meter. Ya, Ki Ongke boga kateranganana. Kumaha cenah? Lain, orang 70 cm. Aing ngaranna Anaconda. Ada anak. Ada anak, makanya sakieu teh. Lamun bapak Konda mah panjang. Bapak Konda pandang gitu.
Anaconda. Ya dibacakan lah nya. Kade, ya setiap kali ya pasti ada pertanyaan ya ke Mang Edit. Cincok. Anaconda, ular besar yang diselimuti mitos. Apa mitos tuh? Mitosnya apa? Permain geningan. Lain, eta mah cita tos atuh. Mentos. Mitos teh anu menjadi bahan perbincangan anu dipercaya teh mengandung tuah lah anu karipu lah. Tuah ibaratna mah kabuhun-buhunan. Kabuhun-buhunan. Ular besar yang diselimuti mitos, suku-suku yang hidup di sepanjang sungai Amazon. Nah, jadi dipercaya ku suku-suku Amazon mah si ular eta teh didewakeun di Amerika Selatan teh. Jadi dewa-dewa sembah kayak gitu ya. Terus meyakini adanya anaconda raksasa yang panjangnya sampai puluhan meter. Mitos itu pula yang mengilhami film Hollywood menggambarkan anaconda sebagai monster yang memburu manusia sepanjang waktu. Aduh ngeri, ngeri. Bukan manusia sih. Kayak gitu. Naon mitosna cek orang-orang Amazon mah, tapi diilhami ku film Hollywood dijieun lah film gitunya. Jadi terkenal gitu kan. Nah, jadi terkenal. Bapak Konda. Anaconda. Bapak anak. Mak Konda. Peneliti menemukan bahwa ular anaconda jantan memiliki sesi kawin sekitar 2-4 minggu setiap tahun. Ayahnya, woi. Kumaha? Sabar minggu? 2-4 kali dalam 2-4 minggu dalam 1 tahun. Eta, pertanyaan ya di sim kuring. Nah, eta anak model hewan gitu, model anaconda. Nah ya usum kawin kan jalma mah kan ibaratna rayagu. Rayagu. Ada ieu. Aya tapi bulanna mah dina keterangan ieu teh dina ieu eueuh teh dijelaskeun pokona dina sataun teh 2-4 kali we tina saminggu. Jadi teu teu misalkan bulan anu henteu. Henteu. Engke bingung nu daratang hajatna. Pas mana kumaha. Nya. Sementara anaconda betina hanya 1-2 hari saja. Tina masa birahina. Jadi mengeluarkan masa birahina we hayang kawin. Hayang kawina gitu. Jadi di mana datang masa birahina anaconda betina, paboro-boro tah si pejantan teh. Ada waktunya saeutik gitu kan. Ada waktuna saeutik jaba banyak saingan. Urang masih libun silih naon. Misalkan betina mangan hiji eta 70 gitu. Ini dijelaskan pada musim kawin tersebut seekor ular jantan harus bersaing dengan ribuan ular jantan lainnya untuk mendapatkan si primadonanya gitu primadona teh nya. Jadi itu kok sayembara deh gitu ya. Sayembara. Siapa cepat dia dapat lah gitu. Nah, ini pertanyaan. Tadi kan berkaitan dengan musim kawin. Musim kawin teh apal bulan namanya? Pertanyaan. Siapakah nama petugas KUA yang menjadi penghulu pada saat musim kawin anaconda? Nah, itu mana golek. Mana juga aya lebean gitu. Heuh nya eta ieu nanyakeun kieu kayak kitu nyaho. Pertanyaanna ke da tengah ti. Lain eta lebeana manya lebe aya lebean gitu kan. Hajatna di mana? Di gedung mana gitu. Nah, ada gedung sate, nah ada gedung mana. Ai anaconda keneh anakna eta kerek geus kawin gitu leutik keneh. Yang petugas KUA di mana gitu kieu kayak gitu nya. Siga nama ti Alain Delan. Alain Delannya benar. Aduh. Jadi kabeh pertanyaan ieu mah nu kajawabnya. Kajawab eta teu nyambang atuh. Teu nyambang soknya. Bener. Teu nyambang. Ngarengko. Anu kaopat anu jadi legendaris di mata masyarakat. Sok. Putri Duyung coba saacan kira-kira Putri Duyung mah ieu mah nyaho di Simalina ieu. Ai Putri Duyung mah Indonesia dan pas nanti si badana jeung si mukana teh. Wanita cantik lah gitu. Wanita cantik. Putri cantik. Kan ke bawahnya ai jalma mah kan suku. Lauk. Berarti cicing lagi nu cai nya. Dina cai bisa di darat bisa kan. Kalau ada dina sapi, dina sapi. Dina cai tah pada gue. Orang bacakeun nya. Oke ya cenah. Putri Duyung muncul pertama kali di kisah Babilonia kuno. Babilonia teh di daerah mun teu salah mah Italia lah.
tadi teuing lah teu ngarti teuing pokoknya teh rancak ke belah kidul gitu. juga nama Pancagi atawa Citoloe. Di era dewa-dewa etanya di era dewa-dewa ikan eta teh dipercayakeun gitu. Digambarkan sebagai setengah manusia benar tadi dan setengah ikan. Dalam cerita lain, Putri Duyung dideskripsikan sebagai makhluk yang bersisik menutupi seluruh tubuhnya. Jadi mah pilu sisik. Oh, pilu sisik. Kata penafsiran lain. Terus mempunyai insang jika lauk. Jadi celina jadi celi insang gitu. Oh gitu. Terus memiliki mulut seperti ikan batilin putri atuh. Mulai putih eta mah. Sama lauk gede. Lauk gede gitu. Eta mah kepercayaan orang lain deui nya. Dan ekornya seperti lumba-lumba. Kebanyakan manusia menggambarkan Putri Duyung adalah seorang wanita cantik jelita bak bidadari yang memiliki tubuh setengah ikan dan setengah manusia. Benarnya? Benar ya. Tadi saya Mang Edit ngomongnya. Eta di film kan loba kan film. Galulis siapa nya? Galulis. Siga ieu we siga primadona desa gitu. Da kieu ge mun ningali film aduh, bogo mah bogo gitu kan. Pas ningali ka handap siga ka handap juga amorijin gitu. Pertanyaan. Jawab. Sisok kumaha? Berkaitan jeung kecantikan Putri Duyung. Kumaha? Berapa kalikah dalam seminggu Putri Duyung pergi ke salon kecantikan untuk merias wajahnya? Eta. Emang aktris? Udah, ieu pertanyaan lagi. Kayak ngarias gitu. Oh, apaan? Karena Putri Duyung geulis berarti kan teu lepas tina. Oh, nya bener. Dangdang. Sigana dina eta ge dina ibarat dina sekaloana gitu. Oh. Dina sekaloana sigana aya salon nih. Aya salon. Tukang salon teh lain Putri Duyung, Bapak Duyung. Bapak Duyung. Teu beda jauh jeung caritana SpongeBob di jero laut man. Aya gila aya naon we. Aya helm, aya oncom. Aduh. Aduh. Eta pertanyaan kabeh asa teu nyambang gitu. Teuing da kiong ge teu nyaho ieu mah hanya menyampaikan kiong ge mah. Oh, lain gitu nya. Hari tadi mah seputar hewan anu jadi mitos atau jadi legendaris, legend, king of legend. Nah, ayeuna urang pindah ke Indonesia. Dari di dunia wae. Oh, di Indonesia ayanya. Ya. Aya loba di Indonesia. Oh, Indonesia nyaeta terkenal jeung seputar arwah penasaran. Nah, contoh soal anu jadi legendaris nepi ka ayeuna teh naon? Kuntilanak. Oh, kuntilanak. Atawa sundel bolong. Sundel bolong. Nah, sundel bolong. Cik menurut Mang Ebit kumaha eta sundel bolong teh? Sundel bolong teh berupa cewek cantik. Cewek cantik. Tapi kayak kunti gitulah. Kos kunti we gitu. Jurig tapi jurig. Oh, jurig. Tapi pas ieu di belakangna aya bolongan batak kesebar sunda bolong. Oh, akibat bolongna teh tina naon? Siga nama dibor ti kumaha. Atawa dikorekan ku cowok Ambon gitu. Oh, ku cowok Ambon. Nah, jadi sejarahna kieu. Kunaon disebutkeun sundel bolong teh ieu aya. Oh, aya. Sok. Etimologi. Etimologi teh naon? Lain penjelasan tina etimologi. Pincau. Penamaan sundel bolong berasal dari pelafalan Nusantara, berarti diurang di Indonesia Nusantara. Sebagai istilah sundal pada umumnya. Jadi istilahnya teh kieu, sundal pada umumnya merujuk pada arti kata wanita lajang. Pengen teh sundal. Lain wanita lajang, wanita jalang. Lajang jeung jalang beda heuh. Beda, ai lajang mah sorang singal sorangan. Oh, ari jalang? Ai jalang mah baong berarti. Jadi sundal teh diartikeun merujuk artina teh wanita jalang. Panya teh sundal teh ieu nu sok dipake senal. Senal. Beda eta. Ari senal mah sok pake hulu. Eta kada godek wae beno eta nya. Jadi gitunya sundal teh artina teh wanita jalang. Wanita jalang. Jalang. Terus
bolong sarua tang bolong berasal tina kata Jawa baru tina bahasa Jawa anu berartina berlubang tembus. Paingan disebut sundel bolong jang euy. Oh, jadi berlubang tertembus jadi ka dieu bersihnya. Tina tukang tina cakang semar kana ieu burung. Tah, pangna disebut sundel bolong teh ieu naon ngaranna teh mitosna teh kieu. Kumaha cenah? Dalam mitos Nusantara, hantu sundel bolong adalah arwah penasaran dari wanita cantik yang mati diperkosa dan kemudian melahirkan anak di dalam kubur paingan bolong. Dawuh para haji. Oh, para haji jadi lahir teh na ieu sih tina bolong eta. Oh, dawuh para haji kan para haji mah cange gangkeun. Cange kana ieu mah jadi ieu kana buncak tina ieu tina cangkang. Tina cangkang. Ai kuduna mah tina pantorok. Kuduna mah tina nah, tina koropak mui. Koropak mui. Jadi dia dawuh para haji. Iya, para haji macam para haji na atuh. Pertanyaan. Kumaha cenah? Iya mah bener ya. Kenapa dinamakan sundel bolong? Sabab dinamakan sundel bolong teh wanita seperti Kunti gitu. Dia itu awaknya badannya dan punggungnya berlubang tembus gitu. Oh. Mantap, betul. Membetulkan diri? Betul. Mendirikan betul. Mendirikan betul. Terus yang kedua, pertanyaan kedua, kita benar jawabannya. Lain di sidik-sidik karek ieu kan hiji nu bener jawaban. Tadi salah wae nya. Oh, tadi mah ka mana godek? Ka mana botak ya. Pertanyaan kedua. Tak berkaitan jeung bolong ya. Oh, jeung bolong. Mata bor nomor berapakah yang digunakan untuk melubangi punggungnya? Hah? Eta kemana godek atuh? Ada pertanyaan. Sigana bor make bor neok sigana. Eta gede emang ada atuh. So gede kieu, mudanya euy. Asa teu nyambang eta nya. Teu nyambung ya pertanyaanna kurang logis. Kurang logis mah nya bor bor naon. Bor neon lu tadi. Warna mah kai. Kai cibadak gitu kan. Heeh, bener. 150 dan nu hiji bener nu hiji salah. Oh gitu. Jadi 50 dikurangi 50. Ayeuna nu terakhir seputar arwah penasaran anu jadi legendaris. Nah, terutama anu poin nu terakhir ieu mah di Sunda mah eueuh sigana mah di Jakarta. Jakarta nya sempat booming anu disebut hantu jeruk ruput. Jukpurut. Oh, jeruk ruput. Air ruput. Jeruk purut. Kali dibalik macana ya. Jadi kieu kisah nanti Mang Ewok. Mang Ewok. Jadi ingat ka babaturan we. Aya iya mah berupa naon gitu kan hantu jeruk purut. Ari keong ke mah mimiti apal mah Ari Sugan teh. Jurig tapi pagaweanna teh ngalah jeruk purut tambah jeruk purut gitu. Ari Sugan teh pernah seumeun modelna nya euy. Tapi teh sakayana ieu mah tina. Cis kumaha. Tina carita gitu. Kumaha. Jadi hantu nanti berupa pastur gitu. Pastur orang Belanda bahkan kerja penjajahan sih. Orang Belanda tapi tanpa kepala. Aduh, iya. Diteng-teng gitu. Teng-teng. Oh, nah tetap duduk. Tuh ingat hulu gitu. Oh, mau hulu sih kan ting mau helm gitu. Tapi nu saapal kieu ge mah jeung mau anjing hideung. Oh, anjing hideung. Oh, aya anjing adanya. Lamun datang teh asok di barengan heula kulolongan anjing. Aduh, ka aing we. Oh, aslina. Cing jeger tah asli. Tinggi kuring. Mulai mah hareupeun. Kepeahnya. Ya bangke perlu diinformasikeun nya mudah-mudahan dina mingon-mingon ieu kieu ke baris kolaborasi sareng tina Ghost Maleber Official tina penelusuran makhluk astral. Mudah-mudahan aya dina kalancaran. Amin. Kieu ke jeung Mang Ebit ge teu sieun da musieun mah aing lupa. Oke, lanjut karena hantu jeruk purut. Menurut cerita masyarakat, adalah dikisahkan oleh seorang penjaga makam setempat. Sosok pastur menenteng kepalanya sendiri. Benar tadi. Tengah mencari tempat persemayamannya. Oh, jadi mana nanti pohon tempat pangbalikan nanti di mana? Nah, imahna di mana? Kuburanna di mana? Jadi kaditu mau hulu nawe gitu bari neangan eta tempat teh beda makamna di belah mana gitu. Nah terus ya hantu jeruk purut digambarkan mengenakan jubah hitam. Oh juga ieu meureun jiga meureun Dracula. Oh meureun jiga nu kitu ngan ai Dracula mah katingali huluna ayaan. Oh eta mah eueuh dicoplokeun. Oh asli mah sumuing kak. Dicoplok benok. Ah gitu.
Nah, jeruk purut digambarkan mengenakan jubah hitam yang selalu ditemani oleh anjingnya yang setia. Oh, benar. Lain dari anjing helder jika nama Chihuahua nuletik teh. letik teuing da gede radasan mah. Oh, gede. Gede. Berarti merenting handler ting Doberman gitu nya euy. Oh, Doberman. Nu penting mah si anjing eta teh warna hideung sagede domba aya ceulian dua eta. Oh, eta Doberman eta teh. Oh. Aya ceulian 2 mah nya 7 atuh. Pertanyaan seputar hantu jeruk purut. Sok. Ayo sok nyamuk. Ayo sok kare nyamang. Serius. Kan tadi berkaitan dengan hantu jeruk purut. Kisah. Ya. Berapakah harga per kilogram jeruk purut di pasar Caringin Bandung? Nah, nya. Ayo sekarang golek. Iya, Apaan teu salah nanya mah hantu jeruk purut berkaitan jeung jeruk purut. Kumaha ieu na nanyakeun harga. Da beda-beda harga mah ya. Oh, benar. Tapi ya pertanyaan koslet ya euy. Kumaha cenah? Ngajelaskeun tentang jurik anu ditanya jeruk Di pasar mana? Pasar Caringin Bandung. Caringin Bandung. Oh, Caringin. Udah nanyakeun heula hargana. Aduh euy. Bingung nya. Kacau pertanyaan. Kacau ieu mah asa teu nyamang. Kalem, aya pertanyaan nomor kedua. Nomor kedua nih saya kumaha cenah? Nomor kedua. Dalam 1 kilogram terdapat beberapa. Lah itu ke mana golek deui wae. Aing can beres kayak yang seuri euy. Oh, nah. Dalam 1 kilogram terdapat berapa butir jeruk purut? Nah kalau dihitung heula. Lain gitu ya kudu kumaha sakel tak sedangkan geus bulat kan leutik gitu. Ngitungna kudu kumaha gitu. Di ayak moal biji euy dihitung heula loba nya. Loba sakilo teh ora teuing. Lain ieu mah teuing dina internet mana ieu jawab pertanyaanna nu bener. Oh, jadi ieu mah dina internet Cinghua. Pemirsa dari bohong tah ieu. Da baru nyambung ya. Ari luhurna mah bener. Ampura. Ya, pemirsa da eta mah sekedar banyolan nya, tapi ari deskripsi nama bener eta mah ngaedukasi mah supaya menghibur ka pemirsa gitu ngahibur ka pemirsa. Nya. Hai tutup pakai bahasa Arab. Sakitu wae. Segitu. Bahasa Arab. Segitu aja dari Kiong Kesapara Kanca. Mudah-mudahan menghibur semuanya semuanya. Jangan lupa subscribe, share, like dan loncengnya. Komen tong pokoknya. Komen. Bisa ada kritik dan saran gitu kan, komen gitu kan. Siap. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.